Menkobah ke-35 nyaeta nyarioskeun Syekh Ahmad Kangji jadi muridna Said Abdul Qadir kalawan pituduh guruna. Kacarioskeun hiji waktos Syekh Ahmad Kangji nuju Abdas. Aya kereteg dina manahna yen thariqahna Said Abdul Qadir leuwih dipikarasep tibatan thariqah anu sajen. Kereteg Syekh Ahmad Kangji kitu teh kauninga ku guruna Syekh Abi Ishaq Maghribi. Saur guruna nyaho maneh martabatna Said Abdul Qadir. Saur Ahmad Kangji henteu. Saur guruna Said Abdul Qadir teh kagungan 12 sifat. Lamun lautan dijieun mangsi na tatangkalan dijieun kolamna manusia jeung jin malaikat anu nuliskeunana tangtu moal katuliskeun sahiji sifat oge. Barang Syekh Ahmad Kangji ngadangu cariosan guruna kitu anjeunna banget mahabbahna ka Said Abdul Qadir. Sareng banget ngarep-ngarep palai ulah kapupus upama teu acan leubet kana thariqahna. Tidinya teras anjeunna angkat ka Baghdad. Barang nembe dongkap ka hiji gunung di jajahan Ajmer. Anjeunna mandaki jiwahangan teras anjeunna Abdas. Sabarantos Abdas teras netepan. Sabarantos netepan anjeunna teras kuleum dina kuleum anjeunna kasumpingan Said Abdul Qadir nyandak mahkota beureum sareng sorban hejo. Teras Syekh Ahmad Kangji ngadeg ngahormat ka Said Abdul Qadir. Ka dieu sing deukeut saur Said Abdul Qadir. Teras Syekh Ahmad Kangji nyaketan teras mahkota beureum sareng sorban hejo teh dianggokeun ka anjeunna. Saur Said Abdul Qadir, "He Ahmad Kangji, ayeuna maneh geus jadi anak murid kaula jeung maneh geus jadi lalaki tina satengahna rijalullah." Leus deui Said Abdul Qadir henteu aya. Barang Syekh Ahmad Kangji gugah mahkota sareng sorban aya dina mastakana. Teras Syekh Ahmad Kangji syukur ka Gusti Allah sareng teuras mulih deui ka guruna. Nyarioskeun lalakonna sareng ningalikeun mahkotana. Saur guruna, Ahmad, ieu mahkota jeung sorban kaberkahan pikeun maneh. Pohara maneh dipikasihna ku Said Abdul Qadir. Jeung ayeuna mah maneh teh jadi pangunjulna wali. Saur Syekh Abi Ishaq Maghribi ngalaperkah nganggo mahkota sareng sorbanna teh. Tidinya teras dipasihkeun deui ka Syekh Ahmad. Subhanallah.